naon lamun ngadahar buah? Buah naon ieu teh Neng? Rambutan akang anu kitu mah. Oh ayeuna Neng rambutan teu. Pamit teu rambutan mah botak. Ayeuna buah rambutan teh hejo warnana. Ayeuna Neng warnana naon? Neng mah warnana hideung. Kang. Hah? Asa sararep di kieu teh nya. Ayeuna mah urang taterucingan yuk. Hayu lah, siapa takut akang? Tapi akang mah hayang tumpangan Neng. Rek tumpangan naon deui akang? Lamun Neng eleh, Neng rek tumpangan naon? Neng eleh. Akang dahar saminggu di imah Neng, tapi biayana ti akang. Neng erek nanya deui ka akang. Hah? Lamun akang eleh, erek numpang naon ka Neng? Akang mah rek tumpang tinih we ka Neng. Teteh, itu juga si Abah. Nya, Oheng. Sauran atuh si Abah, nak. Abah ka dieu. Aduh, manis sarapek ieu teh. Ah. Manis sarapi. Manis sarapi ieu tuh Neng, Oheng. Ari emak, keur ka mana tuh Neng? Keur ka pasar, Bah. Ari bapak Ka sawah, Bah. ka sawah. Oh, atuh lamun kitu mah geus we ka ditu urang cicing di imah Abah yuk. Sieun geura gulung hujan kieu. Keur masak, Bah. Oh, masak mah tuh moal lila. Tos 2 jam, Abah. Kulit macan hipu-hipu. Emang masak naon kitu? Masak kerang. Neng, nuju naon nyalira wae Neng Neng di dieu, mah kieu we tukang tangkring nyalira kararese puguhan. alah, urang jalan-jalan ka kota bade moal jeung akang. Hayu atuh di kana naon? Ya atuh kana motor Neng, pilaku kana roda mah. Ya ari Neng mah hayu wae tuh asal Neng mah jajanan baso ku Gampang, erek baso, erek cimol. Hayu, anu penting mah Neng kalau mau naik motor nyepengan cangkeng AA nya. Nah, Neng kedah nyepengan cangkeng Oh, Neng bilih ragragnya anya. Leres Neng tah gitu. Isin AA engke bilih disangki AA teh buang sampah sembarangan.